Assalamualaikum, hapunten bade sadayana. Abdi ayeuna nuju ngagodog hayam ku bumbu racik ditambihan kecap margina bade dibeulem baraya. Tapi dibeulem teh ieu we dina katel baraya. Katelna urang margarinan heula saparatos kitu lebetkeun we hayam nu tadi. Saratos kitu tambihan oge ku bawang bombay baraya. Satos kitu oge tambihan ku bumbu naon ieu teh nya bumbu barbeque. Tong hilap oge dibulak-balik baraya. Saparantos kitu tambihan oge ku kecap manis. Ta abdi ayeuna nuju motong-motong tahu baraya margina bade digoreng sareng aci baraya tuh. Tapina dipenyet-penyet heula nya ieu tahuna. Urang siapkeun we tipung acina saparantos kitu tambihan ku bawang bodas anu bubuk. Saparantos kitu penyedap rasa tambihan oge ku ladaku. Saparantos kitu diaduk-aduk we sadayana lebetkeun we tahu tadi anu parantos dibejek-bejek. Satos kitu urang goreng dinu minyak anu panas. Abdi oge ayeuna nuju ngagoreng kerupuk baraya tuh parantos beres. Alhamdulillah walaupun sederhana tapi raos baraya tuh. Aya oge sambal ieu sambal kecap baraya tuh dicengkekan. Mantap. Sakitu wae panginten ti Bados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.